Mumuluk isuk ayeuna mah urang nyeun pisang karamel we besti. Kantenan we budak sakola libur. Mun teu libur mah wajib we nyarap sangu. Nyaeta sok papik-pek teh geninganan. Lumayan we isuk ayeuna mah rada nyantai. Kela urang meresan heula ieu penghuni pago. Ieu teh meunang ngamarandian peuting ngan peda can diberesan we. Bubuhan ieu teh besti gaduh cau nangka pamere si mama. Resepna mah sok diseupan cau nangka teh. Ngan peda ieu mah tos arasak teuing jadi teu ngeunah diseupan teh besti. Kalaka baru yatak geninganan. Ngeunah anu marengkel keneh keur seupankeuneun mah. Jadi nanti pulen jeung amis geuning. Teu niat ieu teh ngadamel pisang karamel teh. Tapi pas tadi ka warung ningal kulit lumpia sakantenan we meser. Teu angge gula pasir ieu teh besti tapi digentosna ku susu we. Lebar atuh da ieu teh susu kental manis ya teu seep-seep. Tilas ti payun basa bulan puasa. Pamasihan batur eta ge THR saurna mah. Madon gugulutukan we dina barangkas katuangan. Lamun nyarita teh sok tuluy we. Dugi karengse we ieu nyeun pisang karamelna. Yap ayeuna mah kantun ngagoreng we besti. Da ngagoreng nu kieu mah teu kengeng dilami-lami nya. Ngagorengna sakedap oge tos garing deui. Ieu teh 2 kali ngagorengeun we besti. Sadayana we ieu teh digoreng besti da dikana berangkas katuangankeun sok hideung. Sakantenan besti urang ngagoreng cireng ayam suwir teh anu kengeng kamari ngadamel sareng cilok teh ngan pedah ieu teh bentukna orowodol besti. Tapi rasana mah ieu teh mantul takuntul-kuntul besti. Kusabab tos rengse ngagorengna iap besti urang mumuluk heula. Pokona mah meuni ngeunah pisan bes.